Ceng, calager omat dalalahar sangguhan ulah poho. Urang teh ieu bieu geus ulin jeung si AA geus ngopi-ngopi gabut aing di imah wae karesel. Tapi bieu pas urang rek balik ya urang rek balik cengnya. Tapi pas urang ngecek Instagram nyoh aya nu ngarekomendasikeun urang titah nyobaan sorabi ce mama. Nah, sorabi ce mama eta teh sorabi gaul lah. Ngaranna sorabi gaul ce mama gitu nya. Nah, kabeneran orang ya aya narek balik diputer balikeun deui ceng. Tapi kela dirinya pernah teh nyobaan sorabi gaul ce mama. Acan euy ini. Anjing teu gaul. Berarti lamun anu can kadenya can gaul ya. Ya, jelas. Sombong amat. Kan jelas ngaranna ge sorabi gaul ce mama. Berarti aing can gaul, Jo? Acan. Aing kudu berarti urangnya. Ayeuna keneh pokona puter balik kudu ka Purbaratukeun. Ayeuna ngabedakeun eta teh sorabi teh naon nameureun sarua sorabi mah kitu-kitu keneh. Naon beda we. Kahiji di dinya mah make endog teh. Endog ge sarua di nu sajen aya. Tapi bumbuna oncomna nu beda. Aya ciri khasna. Bedana kumaha eta teh? Ari di batur mah cengnya oncomna teh ngagara dindil gitulah teh nyaho di osreng teh nyaho anu geus umum lah. Nah, di sorabi ce mama mah ceng si oncomna teh kuah, cair, warna beureum. Pokona eta nu mawangeunahna bedana. Pokona engke ku saya bakal dijelaskeun alamatna di mananya, tapi tong poho heula saacan maneh nuluykeun nonton video urang. Di naon Like, komen, jeung subrek. Nah bener, subscribe nya. Lain jeung lamun misalkan maraneh boga informasi da tempat-tempat dahareun anu ngeunah ataupun dahareun minuman anu ngeunah, komen lah. Jadi orang bisa nyaho gitu langsung. Tapi manehna komen oge di Instagram nyehnyoh ceng nya, ngaran Instagramna nyehnyoh_ceng. Wajib maneh nga-follow, wajib maneh nga-subscribe. Ayo cekidot, tuturkeun urang terus. Anjir, akhirnya nepi oge ka sorabi ce mama. Jauh-jauh teh sia-sia urang asup kagang hujan-hujan kieu. Kala teh jadi dan Jo jauh-jauh kieu tapi di arudagnya Urang justru dengan artinya. Ieu teh tempat teh jauh ti jalan raya ceng. Asup gang ongko. Ieu posisina keur hujan tapi aya keneh pengunjung anu datang ka dieu ngajakeun. Hujan-hujan kieu masih kena rame. Teu ngarti urang ge. Urang ge ieu hayang apal gitu. Tek nanya kayak orang kanu jelema di dia kunaon hujan-hujan atau mana jauh-jauh datang ke dia. Penasaran tuturkan terus. Itu si mamahna. Pan angsuran 16 pan. Teh 16.000 deui teh. 16 angsuranna kilo 4 deun. Tak anu diciri khaskeun di dieu teh naonna? Ieu na bumbuna. Ieu bumbu ce mama anu dijadikeun aneh beda ti baturna ceng. Ce mama ieu teh ti tahun sabaraha ce mama? 2003. Nah, ce mama teh berdiri nanti ti tahun 2003 ceng. Dagang teh. Urang pernah ka dia terakhir 2016 ceng. Nah, geus lila. Urang untungna di aya informasi lah dina Instagram nyehnyohnya ceng nya. Wajib maraneh kudu ka dieu soalna mun teu ka dieu nya eta teu gaul teh da ieu sorabi gaul ce mama tos aya pengen tanya macam-macamnya dina Google Map-nya. Tong geus pada apal lah. Purbaratu. Ini hese euy urang ngajelaskeun nama pokona asup gang urang ge bieu nyasab heula pangan. Pokona tangan lah pada apal lah di dieu sorabi ce mama di mana. A few moments later. Ini banyak uhti ini. Dari mana aja? Dari Neng, dari mana? Dari Tasik? Iya. Tahu Sorabi ce mama ini dari sejak kapan? Dari dulu. Dari dulu? Iya, Udah berapa kali nih kesini? lumayan. Jangan malu-malu atau nanti masuk nanti ini ya. Subscribe channel ini. Ini dari mana nih asalnya nih? Dari mana ini? Sunda. Maksudnya Tasik, tapi Tasiknya di mana? Oh, di kota. Dari kota, aku juga dari kota. Ya sama. Di sana pengalaman banyak lampu. Di sana teh apa misalkan dari Lengkong? Pasundan. Oh, deket Lengkong. Iya. Ini masih SMA apa? SMA. Apa kuliah? SMA. SMA mana? Satu SMA semua? Beda sendiri.
Sendiri? STM ini Oh, kampus. STM cowok hunkul atuh nya. Iya. Kalau Neng ini dari mana? SMA 5 kampus. SMA 5 kampus ya. Enggak mau nanya, naon sih nu ngabedakeun jeung surabi-surabi nu lain gitu. Oh, sambelnya. Oh, sambalna beda ti nu lain. Iya. Jadi lamun misalkan sambalna nu lain mah oncom mah teh ngaguruntul. Lamun ieu mah jadi jiga naonnya? Jiga naon jiga bumbu eta nya naon teh? Nestle. Bumbu kupat tahu. Iya, Mas. Kayak perasaan suka ada minyak-minyaknya. Terus kan yang lain mah di kota ini mah jauh gitu. Jauh ya. Eksperimen. Terus terang saja ya AG karek pertama kali ka dia jadi penasaran. Aya nu ngarekomenkeun Surabi Ceu Mama. Jadi matakna diudag we ka dia hujan-hujan ge. Mantap ya. Gitu. Hujan-hujan sekali. Nantinya tong hilap subscribe-nya. Channelna Nyeh Nyoh. Cari aja di sok cari di YouTube. Channelnya Nyeh Nyoh memang channel anyar tapi insya Allah. Ya. Nyeh spasi Nyoh. Oh, Nyeh Nyoh. This is Nah itu channelnya. Ini depan rumah kamu. Tuh kamu teh. Harus. Tapi bisa pernah ke Cobain lah. Kalau di subrek dong. Jangan like-nya Nanti ada giveaway-nya giveaway Surabi. Oh, iPhone 11 Pro Max. Oke, atuh sama. Ini atuh. Ini ya itu bersama co-host paling gelo eta teh. Oh, no itu tadi. Yang tadi. 2,000 years later. Bari ngadaguan bari ngepep heula Nah, ceng akhirnya datang oge suara bisnis Ceu Mamah ya. Sia. Nah, teksturnya sih kayak kieu. Nyeni-nyeni aya dina bentuk maceng. Tapi orang pernah nyobaan teh karena orang geus gaul. Sombong amat. Ceng ya. Nah. Jadi ya teh nah, sorabi biasa bahan namanya ngan pedah badag terus make ceplok. Naon dia nya? Ndog hayam, ceng. Tuh, ndogna tuh. Nah, ya ku anu diciri khaskeun teh bumbuna teh. Nah. Jadi si kasalak aing. Jadi si oncomna baseuh. Endol pokoknya mah geunah. Tempoya. Nah. Duh, atil irung ceng tah. Dong mau pakai peyek rasa udang ceng. Oh, Dua peyek. anjing. Nah, recommended pokoknya mah. Tah. Malah nih nucan pernah ka dieu teu gaul. Wajib kudu ka dieu supaya maneh gaul. Iya. Mak, nyaman teh? Kela tuh acara nyobaannya. Oh. Iya urang kakarak nyobaan nih Surabi Ceu Mamah teh. Pertama kali datang ka dieu cik urang rasana kumaha. Anjing gaul anu di dinya geus gaul anjing. Bumbuna lada. Anjing lada. Jadi anu teu beuki lada mah pasti mungkin moal beuki. Anjing lada. Anu teu beuki lada mah moal beuki, tapi ieu anu keur pecinta lada pasti kapake pisan. Baca. Ngeunah pokoknya. Bumbuna teh otentik. Bumbu ngeunah. Bumbuna teh si oncom teh beda lah tinu lain. Ini jadi budak gaul bener mantul Rasana teh siga geus nembak gebetan dulu ditarima. Kan bunga kacida nyoy nya asli. Nyoy nya tempatnya Kalau tempat nama biasa wae. Nyingset kalembur tapi bukan rasa lah nya sempit tapi ngeunah. Jadi matakna teu anehnya coba jelema ngarudag ka dieu. Eta. Nah, jadi ceng teu penasaran deui aya nama si ieu ya. Geus gaul aya maraneh anu acan pernah ka dieu sok kudu datang ka dieu supaya maraneh gaul. Ayo dahar.
Peyekna tuh dahar peyekna. Aing mah. Sama mana? Peyekna itangeuna. Enggak lah. Sok, teuh. Alah anjing. Kadeh Nah, Ceng, hampura ya, saya geus menuju arah balik dia ya nak. Bieu hampura henteu ka rekodnya anu pasker babayarna kusabab aduh riweuh lah anjing loba jelema. Hujan ongkoh di kana kamera euy hariwang baseuh. Tadi orang cukup menyenangkan lah hargana dengan rasa yang seenak itu Ceng euy. Tadi orang teh sorabi telurna 2 terus makin naoninya? Oh peyeknya. Kerupuk peyek 3 ngan saukur sabaraha cing Ceng? 10.000 anjing ek teu murah kumaha bayangkeun. Jadi marane lamun misalkan mau gebetan ataupun kabogo kade mau hariwang kantong bolong lah. Nah, soalnya murah ya, terjangkau lah nya hargana ge nya. Cobaan 20.000 bisa ka dieu langsung. Jeung jep 20.000 bisa jeung inuman. Amun mane ereka dia ti arah Pancasila tanyakeun we lah daerah Purbaratu Sorabi Cemoh kabeh pada apal dina Google Map tadi cek si Cemamahna aya. Ieu hujan teu eureun ngomong-ngomong euy. Tiris aing. Balik we nya ieu nya. Balik lah. Isuk deui nya daharna. Geus pokona mah angke lah panggih deui jeung kami di episode selanjutnya lah. Bener. Tongko komen. Oh iya jelas eta mah nying mun teu ngakomen berarti mana lain balan. Lain dulur aing. Ingatnya gitu cukup sekian ti urang. Next di video selanjutnya urang bakal aya di ngabahas tentang dahareun. Bye bye.